ngawang-ngawang jadi papayes na alam ningtrimkeun asa mungkin Gunung Lingga gumelar dina sajarah ngajaga karamat leluhur Sunda Sanikang Prabu Kakasih Taji Malela Raja nu nunggalan pisan ngaheyeuk Sumedang larang kocap kakoncara kasauranana insun medal insun madang Wetaneun dayung Sumedang luhur ngarungkulu keluntur kagusur waktu di sawang di belah handap anak celah lir ngawang-ngawang jadi papayes na alam ningtrimkeun ati Gunung Lingga gumelar dina sajarah ngajaga karamat lulur Sunda patilah sanikang Prabu Kakasih Taji Malela Raja nunggaran pisan ngaheyeuk Sumedang larang kocap kakoncara kasauranana insun medal insun madangan jadi alam Sumedang minum ajen diri anu linuhung nyatana kasabaran ilmu katunggalan Gunung Lingga Sangian Bapak Ade Rohana karya Bapak Bapak Ade Rohana aya nu tadi Kang Benter nyasap ka ditu kawado ye eta gunung lain geus karasa waktu ye sugan nek kintun-kintun ke ieu heula ye jang kintun-kintun heula sok assalamualaikum makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun abdi wasta karma asmara alhamdulillah tiasa ngiring non Aub Jabung Tumalapung sareng Kilancek sadayana nyata di ke Kang Bentar Percussion di Bandung. Abdi kitung-kitun terutama Kang Oka urang Cikanang kasa Cikanang. Ka Bapak Ketua nu teu tiasa ka dieu margi hujan ageng. Oge ka urang Cilemu Cilemu, ka urang Sumedang Sumedang. Oge teu kekantun ka Ujang Amor. Intunan ka Ujang Amor sebagai Ujang Amor. Ya, ekon meureun. Oh itu Ujang Amor teh.
Kang Ujang, suka teh pemain Kang Ujang. Iya, ya. Kak Ekon Amor, Kakang Nanu Amor. Ka Makemo. Ka Soni, Kakang Sona. Nanu. Ah iya, Kang Nanu. Gitu. Oge ka ieu ka Incu. Teh Incu. Ka Dera. Oh, boga Incu bener. Incu atuh Ya, Incu. gitu. Leres. Tah. Iya. Tos, aya keneh. Atos. Tah, iya. Yo, ketua. Abi mah bade ngindul ka urang Cirebon, Kuningan, Majalengka eta we oke ka istrina tukang goong we. Khusus sama. Karena dibere ieu bere belum ketan. Sakitu we kanu geulis pokona. Iya. Mangga kintun. Abdi kintun ka orang kebun kelapa. Kebun kelapa mana? Kebun kelapa Sumedang. Oh, Sumedang. Ka pun incu ka jeung ka ibuna ieu. Oh, iya. Sarang nya. Sarang deui ka orang Pasir Soka, ka pun Rai. Urang Pasir Soka. Urang Ya Rai. tiali. Ya, cucu yang Aiman. Ya, era sami. Oh. Ya. Nopi. Teh Nopi. Nonton. Tuh. Sakitu teh abdi. Iya, kintun ka saha? Kintun ka orang Sumedang, khususnya ka orang Limus Nunggal, ka orang Situraja, ka Kang Obay, ka Teh Entin. Pokokna masal Sasituraja we. Oke Kayak apal Limus Nunggal kumaha? Apal Limus Nunggal? Limus Nunggal apanan Baraya Wungkul di Situraja. Oh, Rabaya Wungkul. Gunung Baraya Wungkul. Gunung Kuranyet. Ai ka Indramayu dugi ieu. Ka Indramayu. Perbatasan Indramayu. Oh iya, Kakang Dodi atuh kapun alo Indramayu kintun-kintun ya di Bandung Calon Bentar. Sakitu Kang Amor da di petaan mah itu seueur pisan atuh. Ka tukang kendang. Tukang kenang. Oh, iya di aku tuh ieu. Abi aya abi. Naon? Oh iya bade. Suka teh maneh teh boga dulur di Sumedang. Asigan teh. Aduh hampura. Abi ge datu lain karesek mi dilibat. Sok atuh mangga. Sok. Kintun kasadayana kru SMTV kabesti aku semua kanu nguruskeun BPJS abi kanu nguruskeun KUA kamari beres alhamdulillah KPPAT mun kasa ka Bunda Iden ka Idena kade poho sia rokok ya mohon mun sakitu omat BPJS abi cairkeun Ujang banner si ngliwat dipegat. Ujang banner Ujang Pis, poho Ujang Pis. hah bau ngomong teh ka Ujang Pis ka Jang Amor mugi-mugi anjeunna sing ditampi iman Islamna Ujang Amor mana mau teh? Amor tukang cukur. Gusti nu agung, punten Baim hilap. Teh filosofi sia nu pangkeureun TV kasadayana ka Ipok sa? Ipok ongah. Ipok ongah. Nonton TV mah Eli atuh Eli Karisma. Sudi tutul. Tuh hayang. Atos sakitunya. Atos. Ka tukang BPJS abi atos. Iya. Ka itu bentar. Mohon. Mangga. Kintunan ka para seniman seniwati anu tiasa manco di SNTV. Akang abi ge eta rek Kruna nyadoos oge eta. sami tiasa ngamule seniman calung mugia calung ngongklung deui. Dah Gitu. beda di sekolah ngomong. Ye, sok kena urang Sumedang tah tukang goong. Moal, eta mah tuh da promosi. Kintun salam ka anu aya di bumi, orang kebon kalapa sadayana sa Kecamatan Cisarua. Man kade man. Naon? Bang Emok. Atuh eta mah da nomor hiji. Tah ka grup Tanji sadayana di Sumedang. Iya. Kintun salam. Atur nuhun ka sadayana abdi bade ngintunan Nuhun. ka keluarga Majuju di Pesar anu nuju latihan calung. Ya. Tapi ieu mah cewek hungkul.
Cewek. Mohon istri Aduh, hungkul. pasti lucu. Gus ke hadirnya. Mun. Geus pokona Di mana awewe eta hungkul. teh? Urang besar. Besar. Istri sadayana sing sumangetnya sing Mun. sumanget. Siap latihan urang tampilkeun di SMTV. Nya. Ya. Butuh pelatih. Butuh pelatih? Heeh. Abi Abi orbitkeun. Kayak orang orbitkeun nah. Ya non Agus Bagong orang orbitkeun nya. Bejakeun sawahna 4. Aduh. Opat naon? 4 kotak. Coba BPJS dek cair gitu. Lajeng ka grup calung di Malahusma teh eta teh Cilengkrang. Mun wilujeng wengi Pak Ketua sadayana mun Bapak Kuwu wilujeng wengi sareng ti bade tampil eta teh naon eta tetangga Sumedang teh naon? Majalengka. Pak Oyo Poyo. sareng Pak Kabid, Pak Kadis nuju nongtor ya Pak Oyo. Bedod tukang kenang situ raja. Alah, bedod keur nonton. Ya, kintunannya aya kene. Bedon eta. Bedod mana? Ya, babaturan. Paula mulungan kuntung. Lain asa teu karawosnya urang waktos di jam 8 ayeuna sakedap deui pada jam 10. Urang teh sanes kirang sono. Yo, urang teh nyalung teh urang cekapkeun dugi ka dieu. Hapunten atuh tapi aya kene salagu deui. Ya. Salagu deui. Hapunten rupina di grup calung bentar urang cekapkeun dugi ka dieu bae. Hatur punten Kang Ujang Amor selaku pembawa acara bilih aya kelepatan Dina Cumarios hapunten pisan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasanti bari mikir lampa urang nu bakal dongkap. Yo, Kang Eli ya. Lagu naon anu pamungkas? Ayam Mama. Parawan nyorangan lempang di jalan rek nuturkeun dukangeun beuneng centil etana bergoyang-goyang. Baiklah. Ditilik-tilik yang bari disidik-sidik sangat menggoda beuneng centil etana bergoyang-goyang. Baik. Alesan mah moarek beakeun akal luncat kana jandela beuneng centil ieu akang teh awas aya mama. Akang telana anu berpikiran sehat aya resep aya cinta rahasia tong cara romil awas aya mama. Nyorangan lempang di jalan nuturkeun dukangeun beuneng centil etana bergoyang-goyang awas aya mama. Alesan mah moarek beakeun akal luncat kana jandela beuneng centil ieu akang teh awas aya mama. Akang telana anu berpikiran sehat aya resep aya cinta rahasia tong cara romel awas aya mama.
sidik-sidik Lencat kana jandela Neng centil kana